Di suatu sakola SMA PGRI hiji Purwakarta aya siswa kota anu ngaranna Badar. Si Badar teh bogohan ka hiji siswi kampung ngaranna Ema. Hiji poe si Badar ngawanikeun diri nembak si Ema. Keur nuju naon? Nuju kieu WA. Oh, di aya niatan anjeun bade moal jadi kabogo abdi. Kumaha nya? Ya, pembae jawabanna ditungguan disuka. Oh, nya mohon Rek curhat we babaturan nu ngaranna Titi. Manehna bedati babaturan nu sejen, tara loba nyarita. Cuman ibu kayak telalangi. Ih, terus dewe atuh kamon maneh. Dewe atuh maneh nyarita ka manehna, yen maneh mau bobogohan saladikan nyupri ilmu mah. Kumaha misalkan maksa bobogohan, ajan teh we saran kami. Kumaha jawabanna? bingung mau bobogohan heula, soalnya masih nyuci ilmu. Oh, yang satu. Ayo.